Ya contohna. Jadi jama muannas salim keur tingkah nasabna teh sok kasrah. Contoh seperti lapad holaqo samawati. Dina Al-Qur'an holaqo geus ngadamel Gusti Allah as-samawati kana pirang-pirang langit. Samawati nasab. Naon ciri nasabna? Kasrah lantaran jama muannas salim. Wal ismu wali kalimat jeung isim alladzi la yaduru sorifu anu terima tanwin isim yo padu dijeerkeun isim ya patah bil hati kalawan patah oh lah tuh pasti Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kharaja sareng keluar andalika tinopat. Kharaja jeung keluar andalika tinopat naon salah satu asiat dina perkara jamul muannats salimu kahiji jama muannas salim yunsabu dinasabkeun jama muannas salim bil kasrati kalawan kasrah wal ismul ladzi sareng isim alladzi la yamsarifu anu teu narima tanwin yuh padu dijeerkeun isim ghair munsharif bil fathati kalawan patah wa filul mudhari jeung fil mudhari kal mutalul akhir anu mutal akhir yuzamu dijajemkeun fil mudhari mutal akhir bihadapi akhirihi kalawan dibuang akhirna fil mudhari wa kharaja jeung keluar andalika dinu opat naon salah satu asiaa dinu pirang-pirang perkara jamul muannats salimu kahiji jama muannas salim yunsabu dinasabkeun jama muannas salim bil kasrati kalawan kasrah wal ismu jeung isim alladzi la yansarifu anu teu narima tanwin jeung isim yu padu dijeerkeun isim bil fathati kalawan fathah wa fi'lul mudhari'u jeung fi'il mudhari al mutalul akhiri anu mutal akhirna yuzamu dijajemkeun fi'il mudhari bi akhirihi kalawan dibuang akhirna fi'il mudhari kharaja jeung keluar andalika tinu opat naon salah satu asiah tilu pirang-pirang perkara jamul muannats salimu kaji jama muannas salim yunsab dinasabkeun jama muannas salim bil kasrah wal ismul ladzi wa ismu jeung isim alladzi la yansariban teu narima tanwin yuh padu dijeerkeun isim bil fathati kalawan fathah wa filul mudhari'u jeung fil mudhari al mutalu akhir mutalahi dijamu dijajemkeun fil mudhari bihat bi akhir kalawan dibuang akhirna fil mudhari. Jadi bismillahirrahmanirrahim kamari teh mengingatkeun kayeuna kalimah nu dibarisan kalawan harakat. Kalimah nu dibarisan ku harakat teh aya 4. Nu tipai nu ningatkeun aya 4 hiji anu 4 teh isim mufrad, nomor kadua jamak taksir, nomor katilu jama muannas salim, nomor kaopat fil mudhari sahih. Anu isim mufrad jamak taksir fil sahih teh diropakeun ku dhamma, dinasabkeun ku patah, dijeerkeun ku kasar, dijajemkeun kalawan sukun. Wa kharaja tapi aya nu kaluar tinu opat kamari nu ropak ku dhamma nasab ku patah jer ku kasar jajem ku sukun teh sabari nu kaluar tinu opat tilu nya tinu opat kaluar tilu anu opat teh kabeh isim mufrad jamak taksir jama muannas salim fil mudhari sahih akhir tilu aya opat kaluar tilu tinu opat mana nu tilu teh hiji jamul muannats salimu hiji jama muannas salim jama muannas salim yunsab dinasabkeun bil kasrati. Jadi jama muannas salimah dinasabkeun tarengku tapi ku kasrah. Nomor kadua fil mudhari isim ghair munsharif atanapi isim anu teu meunang ditanwinan. Aya isim anu teu meunang ditanwinan. Jadi ulah dibaca tanwin.
anut kana wajan mapaila seperti ayeuna asya'a teu meunang ya asya'a atanapi lamun itu mah makarima makarima mapaila eta salah saeueus wajan isim ghair munsharif. Ta isim ghair munsharif mah di JR-keun teh bil fathah ti kawan patah anu namarkatina fi'il mudhari mutalahir. Ai kamari mah fi'il mudhari saya ieu mah fi'il mudhari mutalahir fi'il mudhari anu aya panyakitan tungtungna. Nah eta mah di JR-keun teh lain ku sukun tapi dihadap atanapi ngabuang hurufna. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kharaja andalika wa kharaja keluar andalika tinu opat naon salah satu asia tilu perkara. Jadi anu kamari mah pan isim mufrad rofa kudoma jahaina rofa nasab ku patah jair ku kasar jajem ku sukun. Ternyata tinu opat teh keluar tilu. Hiji jamu manas salim hiji jama manas salim. Jama manas salim yursabu dinasabkeun teh sanes ku patah. Tapi jama manas salim mah dinasabkeun teh ku kasrah. Jadi teu sakabeh jama manas teu sakabeh tingkah nasabna ku patah. Ternyata jama manas salim mah sok dinasabkeun teh ku patah. Jadi sok dina yunsabuna dinasabkeunana ena bil kasrati kalam kasrah. Ieu jama manas salim. Contohnya seperti lapad jama muannas salim jarati nasbi contohnya seperti lapad wa kharaja andalika salah satu asya'a fil mudhari insahu lan salitu bil kasrati khalaqas samawati. Nah ukuran khalaqas samawati khalaqas samawati khalaqas samawati khalaqas samawati. Ya contohna jadi jama muannas salim keur tingkah nasabna teh sok kasrah. Contoh seperti lapad khalaqas samawati dina Al-Qur'an khalaqa geus ngadamel Gusti Allah as-samawati kana pirang-pirang langit. Samawati nasab naon ciri nasabna kasrah lantaran jama manas salim. Ieu teh nasab ieu teh teu meunang dibaca khalaqas samawata. Salah lantaran jama manas salim ketika nasab wae anak kur dibaca kasrah khalaqas samawati kadina teh wal ardo. Jadi teu bisa dibaca ki khalaqas samawata wal ardo. Temenang tapi khalaqas samawati wal ardo. Ari ieu mah ardo mah dibaca nasab lantaran ieu mah isim mufrad. Ieu mah ayeuna jama manas anu jeur sebabna tuduh kana pirang-pirang langit. Naon pang disebut? Oh meureun tah aya we. Sok dicaritakeun meureun cara langit teh tasniah. Heula langit teh meureun istri aya tasniahan. Lain dina harti langit istri ardi pamagat lain. Ngan dia teh ieu diatur ku ulama alinahu dan ieu disebut samawati jama manas salim teh lain dina harti langit teh istri lain nya jama manas salim ngan aya tasniahan ieu teh keur nuduhkeun ayeuna kana pirang-pirang. Jadi di hati geus teh khalaqa geus ngadamel Gusti Allah as-samawati kana pirang-pirang langit. Berarti langit teh leuwih ti hiji aya 7 lapis. Wal ardo jeung kana bumi. Jadi khalaqas samawati wal ardo. Bener macana lantaran jama manas jama salim keur tinggal nasab wayahna kudu dibaca kasrah keur nasabna teu meunang dibaca khalaqas samawata tapi kudu khalaqas samawati. Dina Al-Qur'an model kitu. Ya urang kali maca nangkon khalaqas samawati pan urang teh apa dibaca jer ai kaituna dijadi nasab. Lamun kula malih kapangi oh ternyata ieu teh jama manas salim. Cirina jama manas salim ieu tuduh kana tasniah pirang-pirang aya tasniahan. Nomor kadua wal ismul ladzi la yansharif. Isim ghair munsharif teh isim anu teu narima tanwin. Contona isim ghair munsharif teh contoh seperti lapad marortu bi Ahmada. Marortu geus paliwat kaula bi Ahmada kalawan aki teu meunang dibaca bi Ahmadi lantaran ieu isim ghair munsharif turut kana wajan af'ala
af'ala atanapi di dia mah asya'a salah satu asya'a nya lamun cek ulama mah teh salah satu mudhof asya'a mudhof ilaih kun nama ieu teh JR ieu teh asya'a teh keur tingkah JR ieu teh salah satu asya'i JR ngan kulantaran isim ghair munsharif jadi salah satu asya'a teu meunang dibaca salah satu asya'i salah satu asya'a nya lantaran isim ghair munsharif contoh di dia maratu pan kamana maratu bi Zaidin maratu bi Amrin ieu mah bi Ahmada nama ke bi Ahmada teu dijarkeun lantaran isim ghair munsharif nah sababna isim ghair ieu isim teu meunang ditahqiq teu meunang eta dina sugan dibaca bi Ahmadan teu bisa bi Ahmada turut kana wajan af'ala geus papaliwat kaula bi Ahmada kalawan ki Ahmad JR non ciri JR na patah non sababna isim ghair munsharif jadi teu setiap JR ku kasrah ternyata ding JR ge aya ku kaman asupna kana isim ghair munsharif nomor katilu fi'il mudhari mutalahir fi'il mudhari mutalahir contohna seperti lapad lam yahsa lam yakmu lam yahsa wasya yahsa lam yahsa lam yakmu lam yarmi yarmi lam yahsa lam yahsa yahsa lam yahsa ieu teh tina fi'il madina khosya yahsa khosya yahsa yahsiu khosya yahsiu berarti teh lam yahsiu asalna khosya yahsa dibuang iana matak supaya jalma wah cenah teu bisa alif bingkeng aja teh hese hayu sebenarnya teh ieu alif bingkeng teh kieu nya alif bingkeng teh kieu jadi iya nu eueuh iya na dibuang teu make iya teu meunang aya iyan kitu ieu teh ternyata iya nu dibuang maka jeung dibuang lantaran ieu fi'il mudhari mutalah misal batali teh fi'il mudhari anu aya huruf elatan tungtungna aya tungtungna teh iya bari aya anu mutalahir teh aya anu waw aya anu mitina seperti wa'ada ieu fi'il madi mutal ayeuna lam fi'ilna aya oge anu tungtungna aya anu tengah-tengahna aya gojawa gojawa eta tengah-tengah aya huruf elat aya tilu hiji wawu nomor kadua iya nomor katilu alif ieu huruf elat jadi lam yahsa teu meunang dibaca lam yahsayu tapi lam yahsa dibuang iana disaolah-olahkeun ieu teh aya naon sababna lantaran fi'il mudhari mutalahir wasya yahsa lam yahsa pasti aya ayatna lam yahsa ma lam yahsa sieun pangna sosial ayeuna ciri yasa jajem yasa pae non ciri paena hadap huruf elat non sababna lantaran fi'il mudhari mutalahir lam yahsa lam yagju lam yaqdu teu meunang dibaca lam yahsayu nah lamun anu sahih akhir mah seperti yadrib yaf'al yansur eta mah sahih akhir jeung sahih teh aya huruf elatan nasara sahih akhir beda jeung ieu hosya tanya huruf elat teh ya hosya huruf elat hosya yahsa teu meunang yahsayu nasara yansuru yahsayu tapi lam yahsa jadi sakali deui tinu opat anu di barisan ku harakat isim mufrad di mana ropa kudu mah jama dari isim mufrad jama taksir jama nasab fi'il mudhari ropa nasabna ropa na kudu mah nasabna ku fatah jana ku kasrah jajamna ku sukun anu kaluar tilu jama mana salim fi'il anu isim anu ghair munsharif jeung fi'il mudhari mutal jama mana salim dina waktu nasabna ulah ku patah tapi kudu ku kas contohna khalaqas samawati khalaqa geusna damel Allah as-samawati kana pirang-pirang langit samawati ieu jamana manas mata kudu dihartikeun teh pirang-pirang langit teu meunang dihartikeun khalaqas samawati disebutkeun Allah as-samawati ka langit teu meunang lamun sama'i mah wae tapi lamun samawat berarti jama mah leuwih ti hiji leuwih ayat 7 lapisna. Nomor kedua isim ghair munsharif dina waktu keur tingkah JR-na teu meunang ku kasrah tapi kudu ku pa contohna marartu bi Ahmada geus ngaliwat kaula papaliwat kaula bi Ahmad jeung Mang Ahmad ulah dibaca bi Ahmadi
nya tapi kudu biama lantaran ieu isim gair munsharif. Tapi contoh itu masalah satu Asia temenang salah satu Asiai tapi Asia lantaran Asia teh kalabat kana isim gair munsharif. Nomor katiluna fil mudhari mutalahir dina hati fil mudhari fil mudhari anu aya huruf elatan tungtungna seperti lam yaksa. Ieu tingkah jajemna lain kusukun tapi dibuang yakna disebut lam yaksa. Jadi ieu na dibuang yakna. Jadi sekali deui wa kharaja keluar andari katinopat salah satu dari tilu perkara jamu manasi salim di jamu manasalim yun sabut il kasrati dina sakul kasrah wal ismu ladzi la yansarif nomor kana isim gair munsharif yufadu bil fathah wa fil mudhari mutalahhir yujamu bi hadfi akhirih wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kharaja anu kaluar. Kharaja jeung kaluar. Andalika tinu opat masuknya tinu opat naon salah satu Asia tilu pirang-pirang perkara jamul mana salimu jama mana salim yunsobu dinasabkeun bil kasroti ku kalawan kasroh wal ismu wal kalimat jeung isim alladzi la yaduru ala sarifu anu teu nerima takwin isim yo padu dijeerkeun isim bil fathati kalawan patah oh lah tuh tapi ini al-mutahhir akhiri anu huruf akhirna dijamkeun bil mudhari bil hadfi akhirih kalau dipamadir wa kharaja jeung kaluar andalika tinu opat salah satu Asia tinu perkara jamu manasik salim jeung jamu manasalim jeung sobu dinasabkeun bil kasroh jamu manasalim bil kasroh wal ismu jeung isim alladzi yang soru anu terima tanwin padu dijeerkeun isim bil fathah wal fi'lu mudhari jeung mudhari al mu'tallu akhiri anu huruf elatan akhirna yuzamu dijajamkeun ieu mudhari di hadfi akhirih kalau dibuang akhirna Bismillahirrahmanirrahim. Kharaja jeung kaluar andalika tinu opat salah satu Asia tilu perkara jamul muannas salimu kaini jama muannas salim jeung sobu dinasabkeun jama muannas salim bil kasrati ku kasroh wal ismu jeung isim alladzi la yansarif anu tanwin ieu padu dijeerkeun isim bil fathah patah wal fi'il mudhari jeung alif fi'il mudhari al muta'allu akhiri anu elatan akhirna dijamkeun bil fathi bil mudhari ya hadfi akhirih kalau dibuang akhir bil mudhari andalika tinu opat salah satu Asia tilu perkara jamul muannas salimu anu kaini jamak muannas salim yusabu dinasabkeun jamak muannas salim bil kasri lawan kasroh wal ismu jeung nu kadua isim alladzi la yansarif anu teu tanwin ieu isim yufadu dijr ieu isim bil fathi lawan fathah wa fi'lul mudhari jeung fi'il mudhari al-mutannu akhiri akhirna
tapi cuma jadi nomor yang nulis dia hati akhiri Bismillahirrahmanirrahim. Wahoroju Wahoroja. keluar Andalika tinu opat salah satu perkara jabul mana sisa kaji jabul mana salim yun sopo dinasab ke nyawa mana salim nyawa mana salim jama mana salim Yuh padu di JR isim yuh patah waktu mudore yang akhiri anu pelatan akhirna dijamu dijajemkeun mudore akhiri dibuang akhirna mudore. Bismillahirrahmanirrahim. Wahoroja yang keluar andalika tina anu opat naon salah satu asya atilu pirang-pirang perkara jamal mana salimu kai jamal mana salim yang semua dimasukin ke jamal mana salim dan kasih kasroh wal ismu yang isim al-haji yang sariku anu patah jadi jeper patah yuk padu di isim yuk patah Balpil mudariku jeung pil mudare al-mutalul akhir anu dirut elatan akhirna ieu isim ieu dijamu dijamkeun di akhirih kawan ngabuang akhirna pil mudare. Bismillahirrahmanirrahim. Waharaja andalika tinu opat salah satu asya ini pirang-pirang perkara jamun mana sisalimu kaji jamun mana salim jamun mana salim yun sabu dinasabkeun jamun mana salim bil kasrati ku kasrah wal ismu jeung isim apabila yang salimu anu teu narima tanwin dia isim yuk padu dijarkeun isim dia fathati ku fathah Alfilu mudhari'u jeung fil mudhari' anu akhiri anu pelatan akhirna yujamu dijamkeun jeung fi'il lihat bi akhirih kalam dibuang tungna akhirna jeung keluar andalika tin opat salah satu asya pirang-pirang perkara jamu mana sisalimu kaji jamu mana salim yang sabu dinasabkeun jamu salim dia kasrah wal ismu jeung isim alat yang saliku anu teu narima tanwin isim jeung padu dijarkeun isim bil fathati ku fathah wafi lun mudhari'u jeung fil mudhari' anu talul akhiri anu huruf elatan akhirna Yujamu ijajamkeun jeung fi'il bihat bi akhirih kalawan dibuang akhirna fi'il mudhari'. Bismillahirrahmanirrahim. Waharaja yang keluar andalika
tinu opat opat naon salah satu Asia salah satu Asia tilu pirang-pirang perkara perkara jamul manasis salimu salimu kahiji jama mana salim il sabu dinasab jeung mana salim jama mana salim il kasrati ku kasrah wal ismu isim ala dilayan sarifu anu teu narima tanwin nya isim ieu padu dijaerkeun isim ieu pat kupatah wafilul mudari'u yang fi'il mudari' al-mutalu akhiri anu huruf elatan akhirna dijamu dijajemkeun isim ya fi'il dihasbi akhiri diluang akhirna Alhamdulillah.